Ya. Yang bau dah tuh. Cari. Sambil ngantosan calon dan istri hadir di lokasi akad berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Iqbal Abdul Jabar kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula nungamina Desi Fitriah kalayan mas kawin Mas Arto 110 rupiah ditambih Mas Antan 2 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka Desi Fitriani binti Dadang Romansa kalian mas kawin Arto 110.000 rupiah ditambih Mas Antan 2 gram dibayar kontan. ولا تجعل بينهما فرقة ومرارا وحصارا وعقيما اللهم ألف بيننا. Abdi Iqbal Abdul Jabar janji kalayan salaresna yen abdi bade nyumponan kewajiban abdi salaki sareng bade campur gaul sareng bojo abdi anu namina Desi Fitriah kalayan sae muasyarah bil ma'ruf menurutkeun ajaran Islam salajengna abdi satuju Iya mas kawin sama masyarakat tadi mudah-mudahan bermanfaat maslahat dunia akhirat. Alhamdulillah ikutan. Ibu aja sama ayah. Ayo sini. Sumangga ke Ibu Rama Panganten, mangga biasa ngalikan kursi anu parantos di sayogikeun. Udah sama Maya. Udah bentar dulu. Sama aku ke bapak. الذي جعل المودة والرحمة في قلب الوالدين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Jadi saksi kehidup luaran janji pasini pasang subaya anu kehidup parantos di anti-anti di kamari kiurit hidup parantos tiasa ngajadi laksana kauntung tipu katambah beas kabaran yuncung ngahiji ngawakirana kalayan ditapri ku jatuh prana kalayan niat anu kalintang saya kali wakos akan pernikahan ingkang hidup nambah kehidupan anu enak kehidupan rumah tangga ieu sadayana diniatan sejalan laksanakeun ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita teh masuk degung eta ya. Masuk degung. Masuk degung aya. Sok. Abang MC ini pangholana. Capek kemarin.
bagian naon. Kumaha sepatah dua patahnya buat pengantin. Mudah-mudahan sing langgeng samawa sakinah mawadah warohma. Sepatah dua patah buat kedua mempelai. Doa terbaik. Doa terbaik. Namanya itu. Pernah langsung melodoke mah geber. Geber ya. Biasanya ada doma ge mengkap poe lamun sok langsung jadi. Nah, benar-benar. Perlu digeberkeun nya. Digeberkeun diadukkeun.